Hei. Mane latihan duaannya anu tadi ku abah diajarkeun teh. Kumane duaan we ajarkeun. Aduh, udah teh mana? Can balikeun we latihan teh nya. Kieu hirup teh. Hirup sorangan, batur eueuh. Ngaran di leuweung hirup sorangan kieu we boga adi hiji-hijina. Malah teh bener kelakuanan teh. Dileutik eta mah ngara sejak petuk teh. Nyangan we masalah. Aduh, kamana ieu budak? Geus encan eta budak latihan teh nya. Aduh. Aman budak teh didago-dago kok Pak. Can datang geus wae. Aduh. Kemana budak teh? Kedeung deui mana sigana mah. Tah geuningan. Araraya budak teh ka dieu jang. Ka dieu. Pegang lah. Enggak Ki. Enggak kumaha latihan ayeuna. Mantap Ki. Anu bener latihan ajangnya. Ulah heureuy aya latihan teh. Bener Ki. Oh. Ilmu kitu Ki. Sakti apaan? Nah naon oge latihan mah kudu sabar jang. Kudu sabar latihan mah. Entong gurung Kutiran. lain gurung Naon Ki? gurung gusuh Tuh. eta maksud teh tong gurung gusuh. Namun gurung gusuh moal bener jang eta teh moal bener. Coba Naon? tadi di dada kaula tembok Ki. Oh, makin gede. Aduh eta Dada. kumaha Dicolok jujuran ya, eta Bu, bujur gitu. eta pada beuteung bisa gede kitu kumaha Oh iya eta betul jujuran. Ki. Kumaha Dada. salah eta teh jang eta teh beuteung kuduna mah dileutikan eta beuteung teh jang. Bisa gitu ya. Ari di ditu latihan naon wae tadi jang? Jurus. Jurus naon? Mangku. Mang- Mangku. Bangkong. Langit. Mangku langit. Ari mana jurus naon tadi latihan teh jang? Ya naonnya? Iya. Jurus naon? Bangkong hiber juga nama. Aya wae. Apa mas teu merekeun anu bangkong hiber henteu? Henteu. Ya ilmu sakti tadi. Ya. Masalah mana? Ayeuna mah kieu. Wabah. Urang ngajarkeun deui maneh teh latihan. Jar naon Ki? Hanya di atas latihan kayak wabah dibere ilmu. Mana masing-masing jangan harapan ke sejak kepetuk. Bener Ki. Tuh. Nya. Masalahnya si jaka petuk lamun teu dieureungkeun ku urang. Lah bakal ngamarajalela ka saha wae jang. Bener Ki. Makana Sikat Ki. aya maneh di dieu teh ku abah teh rek diturunkeun. Turun ke mana? Hanya rek turun ka Kali. kebon menang, rek turun ka empang menang. Oh. Sabar teuing masih ya. Kurang ajar sih. Iya. Tah kitu jang. Hah? Lagi deng. Gelo mah. Tong gegereneng aing oge nyahos yang ngomong aing. Masalahna abah teh geus kolot. Tugan aya penerusna. Anu mau balik diberekeun ka maneh. Oke. Nah, lamun geus ka maneh diberekeun, maneh tong sombong. Oh, muat. Oh, ada eta. Ada yang Geus ayeuna mah hayu urang tutukeun abah. Aduh. Tutukeun abah ka ditu jang, aya jang. Aduh. tadi Ka dia bego teh ngari sia. Teu nyaho bujur aing lewat ka mana. Aduh, kumblon teh ngari sia teh goblok. Di dia jang latihan jang. Di Mana, Ki? Di dia we tong jauh jang. Bener Ki, yang penting mah orang bisa ngelekin si Anu jaka. penting mah orang serius latihan teh. Bener, Ki. Cok. Ayeuna maneh. Kehela. Maneh ngajajar ieu di dia supaya katemponna. Ngabari jang. jajar. Ngajajar teh di dia. Ieu di dia entong rempet teuing ai sia rempet teuing kamarana. Lain kondangan goblok ieu mah rek silat latihan. Siap Ki, siap. Perhatikeun abah. Oke. Perhatikeun maneh tong berhok wae.
Lokon. Hatikon. Ha. Ha. Hin. Hei. Hin. Ha. Hin. 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 Ha. Hin. Kurang bang, tong kata oke doang kau bah. Ano mah kebohongan deh. Omongan doang. Dong nutan abah. Abah mah dah mawa tongkat ya. Mawa tongkat abah mah. Nuhun ya. Sehidang pisang. Sok ayeuna maneh latihan. Di kulup. Itu nggak penting bacot ya. Buru. Maneh anda. Ayo, sorangan heula latihan mulai. Anu tadi Ku abah diajarkeun. oh euy. Oh. Terserah maneh kumaha we sok. Ayo gerak. Widih. Ayo. Mantep pisan. Lain ka tukang kahareup we kok. Kitu alus. Wah. Alus. Lain ka tukang kahareup. Ka tukang kahareup wae. Heeh. Kagak belum tak kaki. Goblok untung digablok ai anjing. Ah. Oh, bagus. Ya sanggeus sia meureun nya teh keneh ge. Mundur. Coba maneh eta cemplon. Ke mana? Anjing. Maneh heuplon, Maneh kahareup tur. plon. Maneh heuplon. Kahareup sok. Tadi. Iya. Heeh. Ah, hayu. Widih, alus. Bener. Wah. Ini eta tenanganna meuni sae pisaan. Alus. Hebat nih. Geus hayeuna kieu ku abahnya. Maneh ku abah rek dibere baju jang. Sih. Oh, Lebaran euy. lain lebaran supaya katepuna gagah maneh. Oh, ku abah arek dibere ilmu. Oh. Arek ditransfer ku abah. Lewat mana, Bah? Arek lewat naon we terserah maneh. Anu Terus apa? penting mah abang ngasperkeun. Iya, Pak. Siap. Siap dah. Siap. Pabala dituan. Ngajajarna. Arek ka mana ari maneh di dieu. Ah gitu alus. Gedeng. Abah. Cokot bajuna heula kedeungnya. Jauh tuh, Bah. Cokot eta di dinya. Oke. Anu tadi tempat abah. Oh, Cicing dinya. Sok maneh latihan we heula nya. oke, Bah. Heeh. Kurang ajar sih nya. Wah. Sombong euy. Baru ngit. Tur tenang, mohon mun ilmu jaga petuk. Sikat. Kemarin aja dadaan. Kunaon dan mana? Sikat. Bersih tuh. Iya, bersih. Lila kaki teh di eta kaki tuh mun dia mun di bangsa orang di kulup we teh. Tong alot di kolot gitu euy. Nyeselkeun. Terus kitu akak kitu euy. Dari kita kan. Nyaho. Aduh. Ya, ku abah rek dibere baju jang. Nya, rek dibere baju. Iya. Tanya baju na barahi hiji mun Naon eta belah? lamun aya hiji eta mah terserah rek ganti pakaian, ganti ewang teu naon. Aya hiji-hijina cek lanjang. Maneh mah nyusul ku urang dibere nya jangnya. Ku abah dibere. Cicing sia seri-serian wae maneh. Sok geura dipake ku maneh bajuna. Pake. Buka Asa baju. hawe makena bajuna. Buka. Lain kitu eta. Lain kitu. Bajuna kabeh. Ah kitu. Lamun teu mahi, budak eta tah. Kasih lancur namun teu mahi mah. Geus teu kudu kikituan lah. Geura. Baju nang anjuk itu kaki eta. Mau pun. Meni hara reseh pisan dipanggil mah baju ge siga cuma teh hidang sia. Siga nu tara di baju wae maneh. Butna eta beuteung we digedekeun. Oh meni budaya kitu beuteung eta. Dahar lah. Baraha bulan kitu eta beuteung. 4 jalan. 4 tahun. 4 tahun goblok eta beuteung teh. Tah calanana pake. Oh. Mahi henteu kira-kira na. Lamun teu mahi berekeun tah kasih lantur. Mun teu mahi mah
Wah, hayu geura. Gede tengklon awakna. Berekeun sasilaan tuh, situ mah geus teuh geus dong bagi. Paksakan bah. Tong dipaksakeun. Kemun dipaksakeun mah bener sia teh. Ngapa? Ngapa? Oh, mata ge beuteung sia teh tong gede-gedean wae. Nyatu we jeung nyatu pagawean teh sia teh. Gawe beuteung gedean ka budayu. Ah, kudu mun ka sia-sia. Oh, mai mah tuh. Ya dipake atuh sia teh hidang geuningan. Dipake gerak. Tuh, dada. Lain pakong juga make lagi. Ya teu kudu dibuka, asukeun wae langsung. Asukeun. Tah kitu, asukeun we. Ih, bisa dibuka. Piceun eta, piceun. Rewel ya, Abah. Abah mah rewe geus kolot jang, wajar. Aduh, Tere. Tuh. Lila itu. Buana. asa murid teh haridang ngadokeun ka aing modar wae lah. Coba bohongan, bah. Mai, Bah. Nah, sok pake jang, pake. Nah, Kumaha deh, bah? icing ku abang rek di tasper ya, ilmu abah di tukang. Masalah nama waktu geus sempit jang. Abah rek ka mana, bah? Hanya ke tukang ngobrol lain ka pasar aing. Icing ku aing di tasper ilmu abah. Ilmu abah geus diasupkeun ka maneh. Icing. Kehelah. Entu wakan jago kehelah. Acan kabeh tinggal silaan turi deui. Tahan apa tur? Lain tahan hitut lain. Tahan apa? Tahan apa 2 jam? Ya. Kumaha rasana? Aya perbedaan jeung tadi. Aya, Bah, aya. Bah, saya. Itunya enak ku abah geus dibere ilmu maneh jang. Engke, namun aya si eta, si Jaka Petuk. Entong sieun jang. Lawan wae lawan. Siap, bah. Oke. Lawan kuduaan. Lamun bisa eta tah tongkatna cokot jang. Oh, itu tongkatna. Eta teh rahasia manehna. Ilmu kasaktianna teh dina tongkat jang. Wah, kudu nyen eta. Jeung trompetna cokot. Berarti mun eta kacokot eleh berarti, bah. Nya eleh eta kasaktian manehna. Wah. Daek teh daek ku soranganna kudu bisa kacokot eta teh jang. Wah, bener, siap, bah. Ajeun teuing maneh dilawan kumaha lawan we tong sieun maneh. Ilmu maneh teh geus sakti di luhureun si Jaka Petuk. Woi. Mantap. Kumaha? Sanggup pange? Sanggup, bah. Heeh. Salahnya sok ayeuna maneh rek latihan heula. Abah rek ngaso aduh. Naon, bah? Mules. Ain. Tanggeng aing nyeri. Nya malum abah mah geus kolot. Oke, siap, bah. Heeh nya. Oke. Abah rek salah di dinya. Nya, sok. Rek merhati ke maneh ti kajauhan. Oke. Hayang nyaho we. Wah, urang latihan ya ngomongkeun Mana kamu. Dela? Urang kitu nya. Sok. Komen tungguan ini nya. Siap. Tempo ya kekuatan urang. Ah, belagu. Itu baru kekuatan saya itu. Tuh, bagaimana tuh? Gua buktikan, bukan ilmu. Nangge boga. Boga mana? Cuman gitu. Jangan jauh kepetuk. Di babat yang takalan gede na. Lumayan orang jual. Ah. Hebat.
Kita bisa jaka petuk tur. Kita kan jenis sebagai kejagoan ngarek ilmu euy. Masih bisa transfer ya. Wah, bisa transfer duit maka jentuh kita sebenarnya mah. Tapi ilmu ge bisa kan jaka petuk euy. Oh, ada kasih abah deui mah. Nyarek lah. Orang ayeuna orang lanjutkeun orang pertarungan orang yo. Kesel aja jaka petuk lah. Ada kasih abah lah. Bah. Aduh, bener bah. Aduh, bener bah kekuatan abah di dek bah. Mantap bah. Kumaha jang, kumaha hasilna kumaha. Wah, mantap bah. Mantap. Tanggal toke hancur bah. Aduh. Mana kan ku Ini abah. kieu mah. Ku abah cenah tanggal gede. Lain anu tanggal oge lain goblok. Bayam bah. Bayam. Heeh. Bawanya sok. Kumaha tadi? Ilmu abang geus karasa kumaha? Karasa bah. Karasa bah. Udah santet eta. Wah, ku abah ada tadi. Nah abah mah karena mah budak jang. Pantes. Wal kadenge. Oh. Da maneh latihan da abah mah nganan molor bieu teh kere. Heeh. Geus ayeuna mah kieu nya jangnya. Wah abah rek ditransfer dipatenkeun ilmu abah ka maneh duaan supaya moal luncur salilana jang. Cicingnya ku abah. Anamu mesti tamperkeun maneh kudu nurut. Bakal dibere aran maneh duanana masing-masing. Heh. Supaya tong pahili jeung pendekar nu sajen jang. Siap bah. An omat namun amplok jeung si jaka petuk tong bebenya maneh murid abah. Oh, iya. Rahasiakeun. Oke. Cicing geus. Cicing ngabarek transfer emuna. Tahan jang. Cicing tuh ku aing rek ditransfer emu aing. Cicing tahannya tahan. Tong goyang-goyang sia teh. Iya. Cicing jang. Aduh. Cicing ayeuna bagian maneh. Plon ka diplon. Cari ka mana? Cicing ku aing ditransfer heula emu mah bakal paten emu abah mah yo. Mau luntur. Siap bah. Aduh. Jang. Ayeuna mah rada ngeunaheun meureun maneh. Ngeunaheun bah. Tah ayeuna mah ilmu abang sampurna diturunkeun ku maneh duaan jang. Aduh, asa nyeri kan ieu bah. Eta mah nyeri oge eta teh akibat kekuatan abah anu bakal nyerap ka diri maneh duaan. Coba ayeuna buka. Eta coba buka. Eta. Buka baju maneh teh, lantur buka tur. Mantap. Coba. Matematika. Ayeuna ku abah rek dibejakeun emuna. Ku maneh jawab masing-masing. Oh, siap. Bah. Dengekeun. Hiji ditambah hiji sama dengan dua. Bagus saya. Tilu dikurangi hiji sama dengan dua. Saya. Nah, ayeuna maneh teh jadi pendekar dua. Pendekar teh jadi pendekar dua. Pendekar dua. Ngaran maneh mata ku abah diteureunnan aran maneh dihareupeun dada maneh supaya hentong pahili jeung Mbah Emok. Jago Bang Emok. Catetanna beda jeung tulisan abah mah Amin. Alus. Nah eta aku adalah pendekar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Saya Pendekar 2. Juga adalah 3 dikurang 1 kan 2. Saya kami adalah pendekar 2. Pintar. Segera mah. Geus nang tepuk ku goblok sekalian nuhunkeun kan jadi guru sia teh. Nuhunkeun ka aing geus ayeuna mah. Abah amanat geus ka maneh duaan. Ayeuna mah abah rek pamitan. Ayeuna maneh malanjutkeun perjuangan maneh anu ngalawan si Jaka Peduk teh. Geus apa bah? Arek deui dia wae nya abah mah nya. Oh nuhun bah. Nuhun bah. Cicingnya. Ada berjalan bah.
Usah aja, usah gitu lungit tau. Tiga bangkong hiper. Oh, buset, wapung. Banget, Lon. Usut. Oh, lain layangan itu mah. Oh, Lain layangan. itu sarua. Layangan. Anak aku lanjutin mal, jaga petuk. Boleh, Lon. Oke. Tes ilmu, Lon. Orangnya kiber, kayak gitu. Lon. Satu, buat.